Wah, dulu hurung ku urang mah. Sudah pantasan ieu mah. Tuh mah panjang kieu. Urang mau potong usan hayang akal ku da nih. Tuh, goblok. Bedog di bawah deh. Panggieunkeun hawu ieu. Oh. Najeng naon hawu? Pan kerek ngaliwet. Udah mah di imah we asakan heula. Muka dukung ngagawekeun. Wah. Heuh gatuh. Di dieu meureun nya. Enggak cukup. Nih geus ya, sok ka disuruhan. Ya heug. Geus aya suruh nama dibawa. Iya gini, bisa angin habu teh salaki uingnya. Dituang cobaan mau ngirum. Nah itu yang naon atuh ini hara resep ieu teh. Coba rasnya ieu mah cik sugan belah dia atuh. Gusti udah sarua wae atuh ieu teh naon. Pasti pusingin ngasupkeun suluh. Karep teuing sabodo. Makanya nya habu teh urusan ka bisa bela-bela teuing. Pantesan teuing yo. Hah? Masih gamuk. Ayo kapan aja matanya kabina-bina. Masak. Jan. Ya bang nungguan kan sana ya. Teu urung lain. Heeh, teu urung. Oh katuh sok. Jung. Arek naon heula suluhna. Urusan kabisa urusan sakieu ge da.
pantesan ieu mah. Tuh mari panjang kieu. Urang ngopotong usan hayang. Akal kuda nih. Tuh, goblok. Bedog tadi bawa deh. Ayah solo. Hei, ya. Panyakatkan solo tuh. Luhur, teka honta. Gitu-gitu wae. Kan bisa. Yang kena tak, sok. Ngopi gerak. Oh. Ih, ya. Ngepi, oke, belah dia mah. Dengan rokok. Mantap. Pak, Hei. ayo nama dahar enggeus. Suara ayo nama ayo. Pangadogongkeun tangkal cau. Bisi urug. Kakaragi atas dahar, keuneunaheun ngarokok segala wae sok basan tutah titah bae. Tug di mana? Lah ditutup mah. Tuh gatuh. Jih, nah geuning kitu. Hah? Ih, nah kumaha ngadogong cau kitu? Kapan heuy keur ngadogong? Awi tuh, neangan ka ditu tuh. Oh, ku awi. Teu nyaho si kan teh ditah dogong ku urang. Sudah.